Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Dina Marah. Wargi sadayana ya dengan ieu. Sarehat wargi pemugi baiknya sarehat. Utamina mah sehat jasmanina sehat rohanina warginya. Ya dina lindungan data Nabi Panang Tayungan Allah Subhanahu wa taala. Atau digambirkan rezekina oge ditebihkeun balaina. Wargi ka wargi sadayana anu rupina parantos siap-siap ya kanaungkeun dongeng Sundanya anu digarap ku Sim Kuring Dina Marah. Masih wargi dina judul ngadu teluh teh warginya. Kamari teh urang bagian nu ka-18 wargi sadayana. Di mana harita pan beparid ngical bajuna anu kuduh tapi pajeng ke artos 200.000. Wah rupina waktu sarita mah agung ta artos warginya. Ari santa mah kabitaeun make dijual cenah bener bisa digunakeun anu leuwih ti kitu. Alimun paridenya. Sabeta mah nya kalakuan parid jeung si Aki teh anu mantuanana. Tah kumaha lajengna ieu carita wargi sadayana mangga ayeuna urang kawitan bae ngadu teluh bagian anu ka-20 kanggo dinten ieu. Dijeng ngadangkeun. Akang keur naon kikituan Kang? Komo geus nyaho man leuwih gede dorakana. Nu teu nyaho man diampura keneh Kang eta teh. Sabab can nyaho teh tapi geus nyaho mah nyaho salah jeung bener dina ngarempakna teh doraka pisan eta mah Kang. Ulah Kang ulah gigituan jeung di apaan bajuna ge geus dijual. Ya duit pek gunakeun ku Akang lah. Rek dipake naon tah ku Akang tah. Pek najan nepi ka beak ge kuring ngarido asal ulah aya pikiran hayang untung tina enteng pamali. Ceuk parid teu boseneun ngalingan ka santama anu memang umurna saluhureun. Ieu tah mah ngobrolna jang nyai nama teu naon lah. Da bajuna ge geus dijual ngan Akang mah nganyelu we atuh. Mun nyaho kitu mah moal ditah ngajual. Keun ae da geus hayu urang nulikeun lampahan. Rek ka gunung lain. Parid ngajak leumpang deui. Nya hayu. Brala leumpang deui duanana mapai trotoar, sora kendaraan batembalan awur jeung sora sapatu kuda. Tukang becak teu bogaeun klakson, gagantina nakolan kaleng mani brung berang. Jalma anu leumpang balawiri harita anu balanya, nu ulin, nu baramaen, pagalo jadi hiji. Pakaian ge rupa-rupa dih. Aya anu ginding, bersih, aya ge nu darekil kucal jeung tatambalan deui. Teu karasa haritaan juga sisi kota, jalma anu leumpang beuki carang kendaraannya kitu keneh. Nu dagang ancal-ancalan. Parid jeung santama terus limpang mapai jalan terusna ka Cilacap. Moal kana mobil Kang, kagok jang lah. Urang sakalian lah tamatkeun lempang teh. Geuning ti wongkon Bandung ka Banjar ge teu burung nepi. Najan nepi saminggu ge. Heeh, najan nepi ka saminggu oge. Ceuk santama harita kagok asong beureun. Lebar duit ongkoh ari kana mobil mah da kudu mayar. Nya kajeun atuh. Tapi nya henteu hayang dahar urang jajan da boga duit ayeuna mah. Ieu hayu heuh urang ari hayang atuh ari sangu mah. Bisa minggu ieu teh mangi kejo ieu aduh. Bener sawas ieu lah. Teu panjang mikir. Leok mengkol ka warung sangu. Sabab pangna paridna nya kitu ge dumeh nenjo aya warung sangu sisi jalan. Blus ka jero gek diuk langsung menta sangu kanu boga warung. Degung cerila sor-sor 2 piring. Terlalu bacarita calebak dalahar. Maniting camuil bakat ku ponyo. Dengeuna ditatap sabaraha rupa. Panasaran hayang kaasaan. Kawas anu kokoro mangih mulut teh. Sanggis wareg daharna. Cereng dibayar anu boga warung seuri marah mai. Nampa duit gede. Parid jeung santana amitan. Terus neluykeun lampahanana. Ngajugjug ka Cilacap. Muru Gunung Pamunjungan teh.
Wargi teka catur hilana di jalan, urang kocapkeun lah geus nepi. Basa anjog ka kota Cilacap waktu teh geus burit pisan, malahan liwat magrib. Santang mak ngarasa capek regeureun, gek diuk dina emper toko. Parid nurutan sukuna sarua ngarasa lungse. Beuteung seueul, aneh tas manggidahar ngeunah mah awak teh jadi ogoan. Asana teh babari capek, beda jeung teu manggi sangu. Najan lungse tapi kuat keneh limpang. Kumari geus kieu Kang. Di mana ieu sare ieu? Ceuk Parid. Pan geus tuman sare mah di mana elah poekeunana. Ayeuna poekeun di dieu, nya di dieu sare mah lah. Naon esena? Ceuk Santama. Sare di leuweung mah teu sieun Kang. Sabab moal aya jalma jahat, tapi di dieu mah hariwang ieu. Bisi sabot urang sare, barang enu maling. Mangkaning pan mawa duit keur biaya munjung. Ulah bodoh duit asupkeun kana jero baju. Kantong pake angel piraku teu aman. Sok asupkeun duit teh tah. Ceuk Santama bari papeta ku Parid gaharti terus digugu. Duit dibungkus ku kertas beus kana jeroeun baju. Jero loba omong deui harita terus manehna nyarande kana tembok. Sarta bepeureuman bari ngareureuhkeun ka capek teh. Teu karasa lengut reup we peureum bari tibra teu inget nanaon. Wurr, sada mobil gede ngaliwat. Aduh, punten wargi. Geus jauh sarana jempe. Goloprak sadaronda. Ieu mah rada lambat da limpangna alon. Reunggit napuk pating haniung ngagimbung kana awak Parid jeung Santama. Tapi ku Parid teu karasaeun angere tibra sare, malah nepikeun ka karep. Ari Santana lilir kageuingkeun ku reunggit anu ting jeletot sarta nyoco atuh plak plikluk nepak reunggit bari ku kulutus. Modar sia digesak ku aing, sina jadi daki sia. Kitu pokna. Plak di kana pipi, plak kana biptis, terus gagaro bari gagelendeng. Nyalila-lila jadi tetunduh. Panon we cara parada peurih. Beuteung lapar, pejit murilit, ret ka Parid jiga anu tumaninah nakar, sarta kerek mani nyegrek deui. Jadi teu ngarasa nanaon manehna teh. Da eta we sakitu ditapuk ku reunggit teh teu karasa nanaon jigana. Teu karasa ateul. Jongjone manehna mah tibra sare. Kulantaran tibra sare, hate Santama jadi kagoda. Nah, kolepat aya ilham jahat yang licik. Make aya karep hayang untung sorangan. Lila mikir dina hate perang sabil, nah gugu atawa ulah ceuk hate leutikna ulah kitu karunya ka Parid. Sakitu bageur jeung satia. Tapi ditembak ku hate jahat. Nah make mikiran teuing batur. Aing oge da loba dinya nyeri deungeun. Malah mitoha sorangan ngahina bea karep. Mumpung aya kesempatan rek iraha deui. Cokot teh duitna. Kitu ceuk hate jahat ditempas deui ku hate bener. Ulah. Dosa eta teh. Kitu ngagolakna hate Santama mangsa harita. Dadana karasa panas kesang tiis nyorolok. Ambekan ngahega kawas nu capek. Dengeuna jadi ngageter. Lila-lila eleh ku harewo setan. Jung nangtung katayep ngadegetan ka Parid do tibra keneh. Barang geus deukeut dipelong beungeutna. Tatela tibra pisan kerek manis sesegor. Tibra ih. Moal karasaeun. Geureunteu sate Santana terus harita leungeunna ngaragamang kana beuteung Parid sabab manehna nyaho duit teh di dinya ayana. Lalaunan muka kancing terus bungkusan duit dikodok lalaunan, dicabut kalayan hati-hati. Parid teh usik-usik acan tina awahing ku tibra. Kala gundam pokna. Keun wae. Da geus eueuh. Kitu ceuk Parid tapi bari anger tibra tibang malik meusan beungeutna. Si badus teh. Sugan teh nyaring. Ceuk teh Santama harita. Terus nyabut bungkusan polonyon benang kabeh bes kana jeroeun dadana. Terus rusumhan harita ngancingkeun baju kop kana buntelan malah buntelan Parid ge dibawa sakalian.
Gedik santama teh indit lempang gancang rurusuhan dasieun kasusul ku parid. Santama bungah boga duit gede tapi jajantung ratug hatina deg-degan kangaranan maling teu bisa tentrem hate. Nya beuki lila beuki jauh lempangna liuk diliuk deui ka tukang da bisi kasusul ku parid. Tapi nu tembong teh ukur ting polototna lampu listrik anu nyaangan kota. Nya ahina samtama teh anjog ka sisi kota. Kayan poe keneh langit merdong taya bentang nu tembong. Santana rada bingung. Kamana nya kudu indit? Sabab gunung nu dituju can kanyahoan teuing di mana ayana. Aduh. Kudu ka mana aing teh yeuh? Aduh, isukeun aduh bisi kasusul manten ku si parid. Lamun lempang ayeuna ka mana tujuan ieu teh? Aduh bisi salah init. Tapi amgam gawe lah tepung jeung jelema aing arek nanyakeun. Ceuk santama harita ngomong sorangan terus lempang mapai jalan gede anu lowong teu aya kendaraan. Sabab harita teh tengah peuting anu sepi jempling. Wargi waktu teh terus maju harita. Angin peuting ngahiliwir. Sakapeung kadenge anu pating jalegur mimiti nama santana teh reuwas. Samarukna aya Maryam tinu keur perang. Tapi lila kapikir Cilacap teh geus deukeut ka laut kidul. Geus tangtu we sora ombak laut kidul nu kasohor gede bakal kadenge kanu jauh. Da peuting mah beda sorana oge sok jentre kadenge. Peuting geus nincak kana janar leutik. Hawa rada tiiseun. Keur lempang kitu ti kajauhan lapat-lapat aya cahaya. Aya cahaya hiji sagede titik beuki lila beuki deukeut santana bunga sugan we anu boga cahaya teh jelema. Barang geus deukeut teh nyalahan horeng cahaya obor anu dibawa ku jijalma. Mawa tanggungan kosong tukang dagang rek balanya ka pasar. Mang eureun heula mang kuring arek nanya ieu. Ceuk santama atuh reg eta jelema teh eureun. Rada reuwaseun da ka ciri panonna molotot sarta rada mundur. Aya naon ieu? Pokna teugeg leungeun kenca nyekel obor. Nu katuhu ngaragamang kana rancatan. Jigana teh santama nyang kabega eka santama teh. Mangkaning manehna mah mawa duit keur balanja. Lamun santama ngabega angkona teh rek dibabu ku rancatan. Ulah reuwas mang, ulah reuwas. Kuring lain bajo, lain begal. Tapi jelema anu kalangsu sangsara sagala teu boga. Sagala teu nyaho. Kuring teh teu boga duit lah. Nya teh hayang beunghar tapi moal ngabega diterek munjung ka buta bejana di dieu aya pamunjungan cenah tah. Di mana eta teh ayeuna mah? Gunung teh kitu ceuk samtama. Terang-terangan jeung teuing da moal tepung deui hitunganana mah. Jadi nanyakeun gunung pamunjungan. Sugan teh arek ngabegal ana geus reuwas. Lamun nya mah bener jalan ieu nya. Tah ka jalan ieu. Terus we tah leumpang nya kawetan. Papai basisir laut. Tangge amun manggih lemur leutik didinya teh nyakeun deui. Asana lamun teu salah mah kuncena teh Ki Ganjot tah Ki Kanjot eta teh. Asli urang dinya. Cik anu rek balanja si oreng geus lain Rusia di dinya mah geus pada nyaho nyapugu santana teh bungaheun harita. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya wargi sadayana dina channel Edmond Dina Mara. Ka wargi sadayana saha ieu mah nya bawa anu caketna tebihna di lebet negeri atanapi di luar negerinya anu seueur pisan ngadongkeun ieu dongeng. Atur nuhun we kana komen-komenna nya. Oge haturkeun nuhun keberatasanana. Atuh ulah hila parginya subscribe na oge di antos pisan kumaknya. Like and share na gitu deh. Atur nuhun ka wargi sadayana anu dacan di antos pisan. Mangga ieu nama urang lajengkeun bae carios ngadu teluh nya. Karangan Kiliksa dinten ieu nyata bagian anu ka 20.
Atuh nuhun mangga nuhun pisan ye. Ayo urang nuju kena lampahan masing-masing. Ari mamang di mana asal? Mang mati desa Adiraja. Jauh jang, jauh pisan. Batak wayak ya geus di jalan. Bisi ka bagian pasar ayo ah. Kitu ceuk norek balanya terus manehanana limpang deui. Samtama harita bungaheun terus limpang maju ngetan mapai jalan gede. Sarta bari rada didarampa sabab poe keneh sora anu pating jala guru oge beki jelas kadengena meureun geus deukeut ka laut kidul. Santama terus lempang beki lila beki jauh ti kota muru ka daerah pagunungan. Waktu beki nyereleknya akhirna mah berai weh cahaya fajar di wetan nyingraikeun lalangsek peuting. Langit rada cahayaan, atuh jalan ge teu poek teuing, santama teh bisa rada gancang lempangna. Nya akhirna mah wargi harita teh berai berang jog anjog ka hiji desa, ting desa naon da eueuh jelemana. Hese keur nanyakeun. Ngan sidik lain desa eta anu dituju ku Santama mah. Tah geuning nepi ka dieu ieu. Cik Santama harita terus we limpang muru ka wetan. Bari limpang teh manehna rurat reret. Breh di kidul laut mani ngampar satungtung deuleu. Kaditu nama katutupan keneh ku halimun isu. Ombak ting jaraul sagede-gede gunung. Lamun diadu teh muncrat caina nyebrot kaluhur dibarung ku sora anu ngajelegur. Red kawetan aya gunung ngajegir, gunung Serindil meureun atawa gunung nu aya makam Kiai Banokaling teh. Tapi santana teu pati ngartieun pokona mah asalna piwe lah ka imah Ki Kanjot. Kira wanci pecat sawed santana anjog ka hiji desa leutik da imahna ge ukur sabaraha suhunan. Leutik di imahna teh. Bilik awi hateu peurih Santama nyampeurkeun ka ieu aki-aki nu keur neuk-teukan awi keur suluh. Kula nuwun, ceuk santana bari lengku hormat. Let eta si aki ngareret nyeseuri terus sengkat bari malik nanya, "Monggo," cenah. "Aya naon jang?" Ceuk urang mah meureun kitu. Santana seuri pok nanyakeun. "Bumina Ki Kanjot di mana Ki?" "Oh, itu tuh anu mencal sorangan di sisi gunung." Ceuk eta aki-aki nunjuk ka wetan ka hiji gunung. Santana harita bungaheun sanggis nganuhunkeun terus limpang deui. Nya teu kacatur harita di jalana jog anjog anu dituju tetela gunung teh deukeut pisan ka laut. Da sukuna mah nepikeun ka basisir. Di dinya aya imah hiji sindangan saurang. Nyatana Ki Kanjot teh kuncen pamunjungan teh. Ki Kanjot teh pinter. Basa Jawana bentes, basa Sunda pinter deui. Nya kitu deui basa Madura. Basa Indonesia malah basa Batak ge bisa saeutik-eutikeun. "Kula nuwun, mangga." Di jero imah terojol aya nu bijil, anagok teh horeng teh Ki Kanjot. Santama harita diaku dibagiakeun bus ka jero terus disuguhan wedang jahe, beuleum sampeu jeung gula Jawa. Santana bungaheun calebek ngadahar beuleum sampeu mani cacamuilan geus rada-rida kakara ditanya. "Lain ujang teh saha ngaran ieu teh? Aya naon ieu teh pangna datang ka dieu jang?" "Ki, ngaran abdi teh Santana. Pangna datang ka dieu pasti aki ge uninga. Sam aki teh juru kunci gudang harta nu aya di ieu gunung. Tah tujuan abdi teh Ki ceuk Santama nangis kasak mikir gitu. "Nangis nyaho eta teh syarat-syaratna?" "Ulah naros Ki. Pokona mah abdi teh hayang beunghar. Naon we lah anu jadi syarat jeung akibat ku abdi bakal ditanggung." "Oh nya heugat. Ngan ulah nyalakeun ka aki sababari aki mah ngan sakadar jadi cukang lantaran ieu teh nya. Peka eta nulis ngaran jeung alamat. Ari sabab aki teh butuh keur laporan ka karajaan." Ceuk Ki Kanjot harita bari nyodorkeun buku kandel jeung pulpena. "Ka karajaan mana laporan teh Ki?"
Ceuk Santana kageteun. Nanaon ge kudu aya administrasi na eta teh. Laporkeun ieu teh ka kerajaan. Kerajaan nu disembah ku urang. Peke tulis ka dinya. Agi rek ngayagikeun sasajen ieu teh. Engke biayana gantian ku ujangnya. Itu ceuk Kuncen harita Daria Anaker. Santama harita teu ngomong deui. Gutrut we manehna nulis ngaran jeung alamat. Jadi teu mani ngabohong bisi kabendon cenah. Sarta ditulis satara basna. Geus kitu mah buku dituna deui dina urutna. Ari Ki Kuncen ngalios ka pawon, nyayagikeun sasajen mani sagala aya. Kadaharan bangsa kue salapan rupa. Duwegan, lauk atah, daging atah, minyak enteng, seru-serutu jeung rupa-rupa deui. Ieu nya wargi jiga nu rek kunjung mah. Dange dongeng warginya ieu. Lantung panguberah mana lah. Orang ngajengkeun deui. Nya geus kitu mah aduh punten ieu. Poe eta keneh Santama teh diajak indit ka gunung sabab jauh deui ti imah teh. Jalana nanjak taraha loba batuan. Santana nuturkeun pandeuri bari teu oleh rarat-reret. Hayang sidik kana kaayaan di dinya. Red katebeh kidul mata kuaas lantaran laut kidul teh ngampar beki jentre, bundah laut ting gurilap sorana pating jalegur. Jog harita anu dijugjug Kuncen eureun heula di saung leutik anu ngahaja dijieun paranti deureuh. Atuh Santama oge nurutan eureun di dinya. Napasna ngahegak capek balas nanya. Wayah kumaha ka jerona Ki? Nungguan sareupna teh. Wayah nawe nanggung nungguan sagedeungnya. Tutup panon paigis ngulon geuninganan tuh. Ceuk Ki Kanjot bari nuju ka kulon anu memang panon poe geus tunggang gunung. Gancangna reup sareupna harita Ki Kanjot mari isarah ka Santana ngajak asup ka guha. Blus harita teh ka jero sok sanajan sesajen anu sanyiru teh ditunda ge Kuncen teh diuk palandu ngungkus seuneu ruhak tina parupuyan mani ruhai. Ari sabundeurna poek merdong kawan tu di jero guha Santama harita dicaram udud ulah aya nu caang salian ti ruhak parupuyan. Geus kitu wargi barabat Kuncen babakti manis sagala dicaritakeun. Basana teu kaharti deui. Ki Santana ngajemprak sila ngeluk tungkul husuk naker. Nepikeun ka kesel punduk bakat kulila nungguan. Ari suku sing sireumeun tapi tetep sabar sabab cengeng teh kana pamaksudan hayang laksana sapanija. Bentar wagi yeuh rada kagaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Geus kitu jep di teu kadenge nanaon deui. Anu tadina ngadenge sora ombak di laut kidul teh. Ayeuna mah wargi ngadadak jempling. Rieu-rieu gunung batu teh asa eundeuh. Sarta hiuk aya angin ka jero guha. Ngagelebug mata keung. Seah ngaguruhan daruan. Tapi aneh haseup menyan mah ngagateng lempeng teu luak rieu. Geus kitu cakakak aya nu seuri sorana ngagerem handaruan kawas anu di jero guha. Samtama cangkata launan bulu punduk muringkak muriding asa kandel ngawid-wid. Tapi nguat-nguat maneh da maksudna hayang dikabul teh. Seuneu tina parupuyan hurung harita. Atuh rada caang meuisan. Ngan caangna semu beureum. Bilik guha anu tina batu jadi beureum. Rada kekereuceuman. Jadi mata keung. Nyadina kaayaan kitu aya nu ngalangkang gede luhur. Bitisna sagede kendang indung. Buluna heuras sagede-gede nyerek. Ragamang aya nu ngaragamang kana sasajen karewek
lawan bodas teh dirawu harita. Terus dibeberkeun cakakak eta buta seuri sorana pikasieun. Ngan sakitu teu ngomong teu amanat. Lung boeh dialungkeun ka santana aneh deui bae boeh teh ngalayangna lalaunan meber ku sorangan. Beuki deukeut ka santama atuh mani ngageter awak santama teh. Keung nenjo boeh anu rek ngarungkup kana sirahna. Tapi kulantaran hayang dikabul teh maksudna teu ieuh incah barilahan santama teh. Jadi boro-boro usik wargi tah ngambekan ge dieutik-eutik. Dikarasa rup lawan bodas teh ngarungkupan sirah santama. Heab asa aya nu ngaheab kana atena ngalenyap pating sarbelah. Diuk ge asa teu napa deg 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 jajantung naratug. Suranu seuri deui ngan bekilila bekilau lila-lilalas teu kadengenan naon. Jempling deui kawas tadi simpe henteu aya nu kadenge. Ngan geus sadalila aki kuncen ngareret ka santama pok ngaharewes ditarima jang ditarima ngan namain nama kaluar tungguan disau ngagiarek beberes heula nya. Mangga ki mangga ceuk santama harita dadana gegebegan keneh suku asal leuleus manilungse. Lawan bodas dilaan ditelepan song dibikeun harita ka kuncen teh. Nya geus kitu mah kuncen harita teh beberes. Sasajen ditinggalkeun terus manehna ngajak balik ka santama. Geus nepi ka imah santama dipapatahan kumaha carana nyayagikeun di imah. Tah malam Salasa jeung Jumaah kudu nyuguh cenah. Nyayagikeun Kang jeung raja nu bakal datang ka imah santama unggal poe Salasa jeung malam Jumaah. Santama harita nyanggupan hatena ngarasa bunga sabab aya bahan ditarima. Geus kitu balitungan urut ngayakeun sasajen teh. Cereng ku santama dibayar da duitna mah geus sayagi samala waktosna wargi sadayana teu nya kapannya. Rupina urang pungkas dicekapeun duikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh. Karangan Kideksa wargi. Bagian anu ka 20 nya dinten ieu wargi. Tah ieu dongeng ieu sakumaha biasa diduikeun dina YouTube dina channel @manggina marah. Ieu sanes tayang ulang wargi. Direkam ayeuna ieu. Dina sasi ieu Juli ieu nya. Sasi Juli ya. Dinten ieu. Dinten naon eta Jumaah lah. Dinten sanes anu kapungkur ditayang ulang deui mah langsung teh wargi sadayana oge terang kaji terang sim kuring mun dina marah nu ngadongeng kadua bukuna oge pada terangnya tah dintena oge sareng didamelna tanapi direkamna ieu dongeng dina sasi Juli ieu sasi Julinya 2020 kita. Atur nuhun wargi sadayana nya ulah hilap subscribe-na diantos sakali diatur nuhun ku paratosanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.